Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapa miwah Ibu anu kusim kuring dipi hormat, rerencangan sadaya anu kusim kuring dipi kacinta. Langkung tipayun hayu ulang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur pasanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Kunikmat mantena pisan dina danget ieu urang tiasa patepung lawung paemprok jonghok di ieu tempat. Teu hilap sholawat miwah salam mugi salamina ngocor ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah kenging syafaati mantena. Hapunten anu kasuhun, abdi ngadeg di ieu tempat sanes tiasa cumarios. Dina kasempetan ieu, abdi bade ngaguar perkawis kanakalan rumaja. Palawargi sadayana, cik naon anu dimaksad mangsa rumaja teh? Mangsa rumaja nyaeta mangsa di mana masih labil sareng hoyong dikenal ku jalma rea. Salah sahiji cara anu dilakukeun nyaeta ngabentuk kelompok geng motor. Rumaja zaman ayeuna mah langkung mentingkeun ego daripada kasalamatan dirina. Barudak rumaja SMP dugikeun ka SMA, rea nu ngalakukeun balapan motor di jalanan, nanging henteu ngemutkeun akibatna. Pangarsa sepuh diperyogikeun pisan supados murang kalihna henteu ngalakukeun balapan liar. Urang salaku rumaja panerus bangsa kedah tiasa langkung bijaksana sareng ngalakukeun kagiatan-kagiatan anu hade tur mangpaat. Hadirin nu dipihormat, rupina sakitu nu kapihatur. Hapunten bilih aya basa sareng tata krama anu kirang merenah. Saninten buah saninten, saninten diparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.